Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahli sidqi wassalah wa ala alihi wa ashabihil mujahidina linailis sa'adati wan najah. Amma ba'd. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aydan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bis sunnati falaysa minni. Wa qala aydan arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu solihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu solihina wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai oge anu ngageserkeun mik. Mudah-mudahan panjang umur. Los daing batur paraeh los nggak tinggal main habai sorangan. Syaihunal Mukarram sesepuh pondok pesantren nu aya di ieu wewengkon miwah kulawargi, muga-muga kemanfaatan ilmuna kontinuitas dugi ka poe kiamah. Ieu pesantren, ieu ma'had, lembaga pendidikan Islamiyah mugia ulah pareum dugi ka poe kiamah. Amin. Ais pangampih papayung lembur, papayung negara, pangersa Bapak Kuwu atanapi lurah, pangersa Bapak Ketua MUI desa naon? Desa eta Neglah Cari. Biasa bae ngabejan ulah nyorongot. Mudah-mudahan ieu desa kalebat desa anu mahmur, ieu desa kalebat desa anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Atuh salah ece ieu nyeng celek didinya. Batur ge di dieu tak kosong rek naon nyeng celek didinya. Ih. Haram jadah. Pangresa BPD kali LPM, Ketua Karang Taruna, oge Babinsa kali Babinmas, Bapak RW, Bapak RT, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, kum kasadayana, para pupuhu lembur, muga-muga barokah ilmuna, barokah hirupna, barokah turunanana. Kalayan urang sadaya kempel ngariung di panglinggihan Sohibul Bait teristimewa pangresa kulawargi Jembar Bapak Osin Solahuddin nyiwah Ibu Dede Hayati anu parantos ngadahupkeun nu janten putrana nyatana Ananda Hamdan Rizki Maulana atau mauk calana Hamdan Rizki Maulana anu parantos ngalaksanakeun akdun nikah, akad nikah, perjanjian anu eta perjanjian teh zahir batin dipayunun Allah Subhanahu wa taala hakikatna disaksikeun ku para makhluk nyatana malaikat jeung manusia. Seorang insan biasa mengikat janji suci di hadapan Allah dan para malaikatnya dan kita selaku manusia persunting seorang wanita yang cantiknya luar biasa di mata Hamdan. Atuh hocik salah kira mah geulis. Mudah-mudahan ieu dua sejoli, dua insan, dua nana dugi kana ridha Allah, amin. Sehingga dua nana termasuk dua hamba Allah anu ngalaksanakeun rumah tangga anu salalamina nincak dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Cenah maranehna duaan nincak dina khilaf, mudah-mudahan buru-buru tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Wal kitu ngiring bingah, ngiring ngadoakeun, ngiring sambung doa. Ieu perjalanan dua insan anu munggaran nyatana Hamdani Rizki Maulana sareng Neng Rani Yuningsih wilujeng beber layar tarik jangkar ieu cicing lain sok boh cicing heula. Muga-muga hidup duaan sing pageuh paseukna. Nah tamik ilmang sorangan. Mudah-mudahan ieu Kang Hamdan sing kuat pasukna. Amin ce. Tuh, ai tadi keur maca Quran eueuh mah nyeh-nyeh bae. Ieu ce. Ce. Tuh, motor ngaliwat. Lamun aya nu maca Quran dengein. Jangan mengocoblak. Ameh orang kabeh menang rahmat. Tah. Mawi dengein. Eueuh mah batur pidato eueuh milu abdato. Jadi poho deui aing nu bieu naon? Paseuk. Mudah-mudahan ieu panganten sing kuat paseukna. Kuat fisikna. Oge kuat pesakna. Lantaran rumah tangga teh nyaeta ibadah fisik, ibadah paseuk, ibadah pesak. Leres teu? Sarua jeung ibadah haji. Teu boga ongkos naon eta jalma nepi ka ditu ka Mekah. Atuh moal aya teu leumpang, leumpang ge sarua bae make naon? Atuh mantap. Ieu oge urang doakeun muga-muga Hamdan oge Rani dua nana sing jadi sumber kebahagiaan kanggo ibu ramana. Ieu Mang Osin anjeunna ngahajak mulang ti Tangerang lain rek ebreg, lain rek ujub ria takabur, hiji
eueuh deui tujuan jalma ngayakeun walimah nya eta hayang naon sambung doa naon cenah ngarep-ngarep sambung doa dararatang tamu dararatang dulur dararatang baraya dararatang tetangga aya nya sanajan ieu konteksna munduh mantu pan tetangga teh tetangga hajat pan osok marantuan osok aya meureun tetangga Mang Osin di dieu saminggu keneh geus uplek di dapur menyaksikan eta bawang bodas aya nu ngeuretan bawang beureum aya kumaha ceuk eta ceuk cededeh kumaha min bantuan ieu ngeuretan kentang aya cemimin aya edoh ka dieu atuh aya ce edoh aya oh dedeh ka dieu aya ka dieu oh atuh puguh nu boga hajat dusun eta mah wati aya cewati neni aya si enok segala aya imas ge ayanya kajen are aya mah oh eta ceneni enok iroh yoyoh mimin entin jeung si entin kadinya aya entin uplek bari ngeuretan kentang nu ngeuretan wae bawang bodas aya nu nutugan ge muncang aya tah etalah urang nya tah matak ieu nu hajat teh barieukeun lantaran ari hajat mah saminggu geus taram saminggu geus mulai bisi urang dieu ngobrol jeung nu hajat teu pati nyambung hampura lantaran aya nu hajat mah loba pikireun betul nya sama teh dina naon di kampung teh di masyarakat mah geuning pangarsa kiai aya bae eta nu teu kabejaan aya di dieu tetangga nu teu katewel aya isuk Mang Osin towel wayahna hampura sia kamari teh katewel ku aing teh ayeuna tewel ku aing gitu aya tetangga nu teu kabejaan aya heuh yun urang sia teh babantu ih aing balik teh hayang ieu babantu laju aing mah teu kabejaan ja ya kamari aing pendak jeung cededeh di warung teu ngomongna naon aya nu kitu aya gitu matak cededeh oge sing gede cededeh pamajikan Mang Osin bisa ngomong henteu matak cededeh oge sing gede hampur bisi gede hampura bisi aya tetangga nu teu ilu biung teh leres kitu Pak bisi aya tetangga nu teu kaburu teh tah urang sing gede hampura hajat gitu ulah asa diri pangkorban ulah asa diri pang naonna pang alusna asa diri pang alus gawena sehingga urang hajat batur teu nolol ka bina-bina teuing cenah si eta tah urang teh kitu sing gede ham ieu ge penting ieu sing gede hampura tetangga kagandengan ku Mang Osin gara-gara Mang Osin hajat atuh kiru hayang ngacablak di dieu jadi euceuk kagandengan hampura mudah-mudahan ieu riungan urang teh sing gede panghampura nanti Allah amin utamina kangge nu hajat umum kangge nu hadir atuh mulih ti dieu mudah-mudahan urang kabeh menang panghampura Allah amin ya rabbal alamin tah sebaik deui bisi urang dieu nanya ka cededeh atawa nanya ka Mang Osin ai ka panganten geus pasti si eta mah lupa daratan lantaran peuting ieu sabarna mah mah teu butuheun ieu kikianan embungeun atuh heueuh daripada kikianan mah mending empludan di jero ih geus bogoh eta mah lantaran ieu panganten mah peuting ieu teh geus boga agenda sorangan ceuk ieu penting ieu teh diprediksi panganten mah geus boga agenda ngabobok ceng-celengan matak tadi ge ditanya ka panganten pamegat Kang Hamdan geus nepi ka mana lalakon cenah aing kuseurina ge kaharti ka judi ku aing geus mantap ieu mah hampura ka tetangga sadayana ka dulur baraya bisi tadi teh dina hajat Mang Osin di dieu aya kakurangan oge panginten aya teu pati katembalan teh hampura maklum nu hajat mah loba pikiran atuh ieu tenda nyabrang jalan ka dieu atuh sabaraha pikiran meureun betul encan eta nu garawe meureun kabeh pon kudu dibere naon paleleur kitu meureun nya kudu dibere paleleur meureun nu babantu komo saminggu mah kumaha eta ceedoh karunya pertama nguplek bae nya kudu dibere cededeh tah paleleur eta jeung meuli-meuli sabun nyacunya
Nah eta mikiran eta laju pandara datang kabeh tamu nu datang teh tamu nyarambungan ka Cidedeh opatan limaan ngarariung disuguhan nu ngomongkeun aya nu ngaluskeun aya nya kitu teh aya hajat di lembur mah geuning alus ku alusna jadi omong betul hajat leutik jadi omong hajat gede oke jadi omong betul is naon isi ngasaan ranginang dia ngasaan hiji tuasnya eta mama pakai nu kitu-kitu jadi omong pangaruh di lembur iya ciri urang lembur teh urang rame alhamdulillah keun wae nu penting mah urang deket teu henteu ge urang silih obongkeun berarti deket gitu rek naon ngomongkeun teu wawuh mah nya tah matak ieu mah kuring mah Pak Kiai lain rek ngaurkeun ilmu pribados maka dia ampun pararun da dieu geus boga aya pasantren dulur Mang Osin atuh kiai boga pasantren dulur Cidedeh atuh sarua matak ieu mah ka dieu lain rek ngaurkeun ilmu lain rek ngabejaan naon bulu bitis pan eueuh jeung kakak lain bitis lain rek ngabejaan ngojay kamari ieu mah rek silaturahmi bae ngiring ngadoakeun ka Kang Hamdan anu anyar payu sakitu mudah-mudahan sing naona sing bulet tekadna keur ngudag ridho Allah sebab rumah tangga teh atuh gegedena mah urang supaya nepi kana ridho supaya nepi kana ridho Allah kuasa kitu sakai deui kuring mah sejak ngahibur kanu hajat cenah aya saena dilebetna cariosan anu sae muga-muga keur naon nyaangan hate teu caang ge atuh haneut-haneut tah ieu Mang Osin kunaon disebut kiruhai teh tah pan Mang Osin bieu ngobrol kepo saeutik lain cenah eta disebut kiruhai padah naon kepo cak aing atuh engke kitu keur moal di dieu dicaritakeun angke di panggung aing kudu 2 kali nyarita kitu mah nu matak disebut kiruhai teh ceuk kitu sanajan urang meureun kitu teu bisa nyaangan atuh ngahaneut-haneut syukur-syukur keur nyaangan diri kulawarga diri keluarga jeung lingkungan muga-muga urang kabehan bisa tinekanan kana mengimal naon kana milampah nu eta teu batur ge urang teu kawas batur nyieun pasantren teu kawas batur nyieun madrasah minimal aya keur nyaangan anak pamajikan matak ruhai teh kitu teu ngagedur ge haneut-haneut jalma teh da geuning liwat ge asa ku ruhai Mang Osin betul cuy atuh meuleum lauk nyate daging ngegedur atuh tutung betul tapi ku seuneu ruhai mah asak ka jero-jero betul tah mudah-mudahan ieu oge urang dieu asak hatena kabuka amin datang nama pertolongan ti Allah dari hidayah milik Allah sakai deui yuk urang kawitan ku hiji senandung sholawat dina kitab Al-Barajanji spesial kanggo Mang Osin miwah Cidedeh utamina panganten muga-muga aya hasrat tekad keur salalamina nuturkeun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatullahi ma lahat kawakib versi Tujmain Rabedik Tahai rawahu Syahrukan هذه سورة باسم الحبائب فهذا شكر أعطى فركائي نبي الله خير الخلق جمعا له على المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب هذا هذه سورة باسم الحبائب فهذا شكر أطف الركائب
ومغت الهما ضربا وهنا إلى تلك المعالم والملائك ومغت الهما ضربا وهنا إلى تلك المعالم والملائك نبي الله خير الخلق جمعا له على المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب هدى هدي سورة باسم الحبائب فهذا شكر أطاف الركائب يا Allahumma sholli wa sallim wa barik Bu deui naon nu deui nyanyi magadir buang ngalindur eta jalma kumaha Dedeh laosan henteu Tawasin, tawasin. Mana parawasanana be? Para sepuh sadayana omat ka urang dieu mi HP memeh abdi ngawitan tamada ti payun. Ibu nya. Ieu nu nyarios jalmi biasa, ieu nu nyarios sarua kaos ibu. Lamun lapar atuh sok tak bantuan ngomong ada gitu sok ngomong bisa seteruk sok lamun lapar lamun haus mules ya ilaha illallah eta pakai ka kuping teh modal cenah eta kain nyebut modal komo ka salakina bonya la ilaha illallah eta urang dieu untung aing teu kawin ka urang dieu eta kamu balik nyebut modal jika nak kasalakin nyebut babajeng la ilaha illallah jadi ngandung harti abdi oge jalmi biasa mangkaning ari jalma ma al insanu mahalul khata wan nisyan jadi bisi engke aya lepat nyarios ti soledat lisan ti caletot bade ngahampura manawi abdi panginten Ari linggih mah di Ciamis di Kelurahan Maleber tapi abdi kawit mah di Serang Banten di Lembur Cinangka pangarsa Pak Kiai kantos di ditu di Banten lami lumawi anjeuna uninga lembur abdi tah mangga panginten taroskeun ka Pak Kiai bilih engke abdi bahasa aslina keluar hampura bade di hampura iya salajengna Pak Bu lain eta ngomong-ngomong ibu nu diuk di darinya ada make ampar henteu make kardus seleuheung atuh make kardus mah lain kuna naon ceu ya ngabejaan hei cicing etin hei aya yo dengekeun ce etin hei ngabejaan lamun ece diuk dina taneuh dina keusik ye tah nu keusik tah kade lain masalah endog bahaya awewe Pak Kiai diuk ada kana keusik kana taneuh jongjon ngaji 2 jam jeung kuring ai beres ngaji kacangna sirungan rek kumaha
atuh barang hudang teh rambai akar. Cek entin kumaha? Hei kacang aing cirunga. Jadi buka kacambah cek entin. Ih, lain masinikeun eta, lain kursi ieu mah. Ilikan cek. Heh, lain ku leuheung henteu ai kacambah mah. Ngan eta meunang sapoe teh juga gatrek we hayu. Horeng di rumung tongo. Ih, aing tongo teh nya pakainya. Heh, eta urang apal ateul di mana? Wasilah tongo. Mangker naon cicing meninginihin. Wasilah tongo. Oce ka hade. Bo. Teruskeun. Saha jalma anu teu hayang bagja. Bagja dunia tur akhirat, parat atrat dugi ka akhirat. Kos boga kawani urur. Sakur jalma anu rumah tangga ieu pasti aduh cana naon pakai anu kasurupan tuh. Ieu cana naon ieu pasekdes. Mana pasekdes nembe mana? Pakaur mana pakaur tadi teh? Aya pakaur. Aya pakaur aya. Cing jongjon tenang aya pakaur tenang. Jadi kudu aman, kudu tertib. Lantaran orang dilaporkeun ke ditu. Ece lamun rese, lamun teu bisa diatur laporkeun ku pakaur. Heuh kisi mau menang BLT. Gitu. Awas. Kalem pokona mah aya pakaur mah nunggus enggeus kaur mah sok daekeun nyawer. Ih, lantaran moal jadi kaur lamun teu bag. Lamun jadi kaur lamun teu bag. Bageur henteu. Bageur henteu. Bageur. Atuh teh nya aing mah teh ngalain lain urang dia ieu maka genana. Atuh engke urang deuleu ka hareupna lamun pakaur nyawer berarti mun teu nyawer teu bogaeun bedengean sia teh. Bo. Teruskeun. Saha jalma nu teu hayang bagja rumah tangga. Kabeh ge hayang, betul? Ulah nanya kanu geus kawin Kakang Hamdan geus puguh si eta mah teuting ieu ge beja mah cenah ngadenge pakaur hati-hati waspadalah rek aya gempa lokal cenah. Berpusat di imah Mang Osin, titik gempana di kamar panganten pangarsa dengan kedalaman titik gempana teh 17 cm. Ih. Nya atuh ukuran orang Indonesia moal leuwih ti sakitulah. Dengan getaran 3,2 skala Richter. Matak bisa cededeh engke peuting ngadengnya rukat raket. Mang Osin? Lamun Mang Osin jeung cededeh nguping rukat raket tong ibur. Komo cededeh kepo ke ketros segala. Hamdan, itu kuna naon? Eta mah urusan budak ngora. Tong bepilueun. Bila perlu mencededeh nguping rukat raket geus tong ibur mending nurutan we geus. Ih, barokah cunaknya incu. Keun urusan eta mah gitu. Ece mah teh nyaho nya. Ece mah teh apal urusan panganten pacarana ge ngalaman. Tanya ulah nanya Kakang Hamdan nu geus kawin. Tuh tanya kalajang anu budak naon? Jomblo fisabilillah. Nya tanya ka jomblo fisabilillah atawa aya tanyakeun ta kana ka janda bersertifikat. So, hayang bagja, hayang. Ih, atuh kami dasarnya boga salaki gitu. Hayang rumah tangga bagja mah cenah pasti. Hayang. Betul? Tanya ka punten lain ngahinakeun, ka Mang Duda teh aya duda. Aya. Tanya geura, hayang hirup bagja, hayang. Betul teh? Betul tuh, makanya atuh di Sumedang mah pakainya rada tirisnya. Rada tiris ieu. Panasnya. Panas, maju ka halodo biasana tiris peuting teh, betul? Mang punten ya. Nya roda ka Ciamis.
bale sabuna jeung sasagon ngadudakeun usum tiris mendingan nginum baygon. Hah? Kang Hamdan ngalangkungan akad nikah ngarep-ngarep hiji jalma khususna muslimin, khususna jalmi muslim dengan melalui pernikahan maka berharap dia menyempurnakan agamanya, dia menyempurnakan ibadahnya. Kenapa? Ketika seorang lelaki dia menikah maka dia sesungguhnya sedang menyempurnakan ibadahnya melalui rumah tangga. Iya Pak, Bu, aktivitas ibadah orang meningkat, aktivitas ibadah orang bertambah sebab ku rumah tangga seorang lelaki menjadi qawam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Eta kecap teh bager soleh, lain sanjungan lain pujian ti Allah, tapi eta teh penugasan ti Allah. Matak sabot hidup ngalakukeun akad nikah emut keneh bahasana Kang Hamdan. Nah ning nang emut keneh bahasana. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ya Hamdan. Cicing cidedeh losok seueur ih ayo. Ngaganggu cidedeh mah ih. Ya Hamdan. Angkahtuka wa zawajtuka kitu lain. Bapak nikahkeun jeung bapak ngawinkeun hidup ka putri tegas bapak kanggo hidup kitu lain. Emut keneh. Lamun ku Hamdan ditelaah eta bahasa. Eta teh bahasa wali, bahasa kolot atanapi wali nu dikuasakeun ka eta jalma atawa bapak tegesna. Beradu hadapan, berhadap-hadapan dengan Hamdan. Kakuping tadi kamari iraha sabaraha dinten? Kamari pisan. Oh budak mah cenah haneut. Kamari mah. Bapak ngawinkeun, bapak nikahkeun jeung bapak ngawinkeun hidup ka putri tegas bapak Neng Rani Yuningsih, putri bapak kanggo hidup kalayan di mas kawinan jauh sahoya dibayar tunai. Kumaha cek Hamdan? Tarima kula nikahna dan sebagainya. Maka lamun ku Hamdan ditelaah secara detail bahwa bahasa kolot kieu Hamdan. Hei Hamdan, poe ieu geus datang takdir Allah ka kami. Poe ieu anak kami kudu kaluar ti imah kami. Nuturkeun hidup salaku pamingpinna dina ngudag ridho Allah. Nuturkeun hidup salaku pamimpin anu jadi pamimpin dina ibadah ka Allah. Nuturkeun hidup keur hirup babarengan di dunia, keur ngahontal kahirupan akhirat. Hari ini putriku telah menjatuhkan pilihannya untuk hidup bersamamu, rela meninggalkan kami berdua. Dia adalah anak kami yang kami besarkan dengan segenap hati, yang kami biayai dengan penuh kerja keras, yang kami penuhi seluruh keinginan dan kebutuhannya. Dulu aku ayahnya yang menjamin kenyang atau lapar dari perutnya. Dulu aku ibunya yang selalu memperhatikan setiap kebutuhannya. Dulu aku ayahnya yang selalu berjuang mati-matian siang dan malam untuk memenuhi kebutuhannya. Maka hari ini takdir Allah telah berlaku kepadaku, yaitu anakku harus lepas dari tangan kami, dari tanganku sebagai ayahnya. Dia lebih memilihmu untuk hidup bersamanya. Dengan kata lain, dia menaruh dan menyerahkan seluruh hidupnya, harapannya, suka dukanya untuk hidup bersamamu. Silahkan engkau bawa kemanapun engkau pergi.
Engkau bawa ke ujung dunia, silahkan. Engkau bawa ke puncak gunung, mangga. Engkau bawa ke tengah lautan, mangga. Engkau kasih makan sehari 3 kali, silahkan. Engkau kasih makan sehari 2 kali, kajen. Ek diberek koroto, mangga. Aidaikeun mah. Arek dibere sapoe sakali, mangga ari ridoeun mah. Tapi ingat cek bapakna, bawa anakku ke hadapan Allah sampai selamat dunia akhirat. Kalau sampai anakku celaka di hadapan Allah, maka aku ayahnya yang pertama akan menuntutmu di akhirat. Dengarkan ini wahai para lelaki-laki. Anjay dulu korban dulu, tah. Dengarkan ini para laki-laki. Terhitung ketika kita membawa anak orang tua kita, anak mertua kita, terhitung ketika kita membawa istri kita, dari situlah starting point kita dimulai. Dari situlah kita, poin awal kita dimulai. Maka hari ini Hamdan harus husnun niyah, ngalus ke niat. Rek naon kawin? Arek ibadah. Lamun bener ucapan Hamdan rek ibadah, kade sing gede. Naon juga? Sing gede. Naon gede? Iya, lalaki. Tuh mata kain mata rahayang nanya ka lalaki mah. Heeh. Teuing kunaon eta ceuk lalaki mah kitu ngali tanya kitu ngulah hek we. Heeh. Tanagaan teh ya. Tidak naon ngaranna teh ya? Tidak semangat teh ya lalaki, tidak berdaya. Itu beda jeung ibu-ibu, Bu. Oh, mantep ibu-ibu. Atuh keur mah loba ibu-ibu mah. Atuh lalaki nyengcel di tengah sakieu ulah macam-macam Pak ya. Oh, ditingker ieu urang, diriung ieu urang dikepung. Duh, di ditu bikang, di dieu bikang, di ditu bikang. Oh, dihandap oh, di ditu wakat. Tinggal jika kareta di mata daleutan. Bikang malulu ieu. Di jero imah ge bikang. Oh, dulu bikang sarua ieu tanya. Ieu lalaki urang diulah macam-macam ieu horeng di dieu loba keneh bikang jeung lalaki. Hei, ulah ieu mah urang digelutan taku bikang. Kiih we ieu bikang kabeh palid asana urang ieu. Namunya, Bo, tuh, tak kuping kan? Eta ka aing nembal komo ka salakina. Naon teh? Lain palid dusun. Kulantaran tadi saur Kang Hamdan bade ibadah, maka ari ibadah mah kudu bulet tekad, kudu alus niatna, sebab innamal a'malu bin niat. Sapastina jadi henteuna eta amalan urang teh kumaha ni? Niat, tekadkeun dina hate. Naon niatna? Hiji, niat nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saindang-indang urang rumah tangga ti mimiti urang naon poe tadi nepi ka engke ulah lepas tina niat nuturkeun sunnah Rasul. Sanajan kenyataanana urang can bisa sapuratina, can bisa secara kafah urang, tapi berusahalah sekuat tenaga untuk kita mengikuti akhlak Rasulullah, untuk kita mengikuti sunnah Rasulullah, terutama dalam berumah tangga. Ketika kita seorang lelaki memimpin rumah tangga dengan mengikuti akhlak Rasul, dia tidak akan menyakiti istrinya, dan dia tidak akan berbuat dolim kepada keluarganya, dan dia tidak akan pernah lalai, pernah abai kepada kewajibannya. Kenapa? Karena yang dia kejar adalah ridha Allah. Ketika seseorang menjalankan sunnah Rasulullah, maka dia sedang berada di jalan yang benar, maka dia sedang berada di jalan
yang telah dibentangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dua nana niatan rek nuturkeun sunnah Rasulullah. Judul nage ibadah ke kapendak di jalan kapendak engke di tengah jalan kapendak engke proses sepanjang perjalanan bisi sepanjang perjalanan di tengah-tengah perjalanan engke katingali aya pemandangan fenomena kakurangan hamdan kabuka kakurangan rani kabuka. Nah disitulah tantangan kalian berdua, disitulah ujian kalian berdua. Sing inget ke hayang kan tadi kita tanya di mana pendakna ke sekolah geus lila ieu 8 tahun ih cak aing ku bodoh bogohan 8 tahun ayeuna kara kawin mun tiba heula dia pancek hamdan hanjakal teu tiba heula cenah. Jadi Kang Hamdan jangan sampai rumah tanggamu kalah dengan masa ta'arufmu. Coba contohnya masa ta'aruf lila mang tahun-tahun aiger rumah tangga teh gara-gara egois, gara-gara teu sabar, gara-gara teu bulet tekad prai saumur jago. Na'udzubillahi min. Maka hiji diperlukeun bulat tekad mata lalaki kudu gede. Naon nu gede aja. Lalaki kudu gede tanggung jawabna, lalaki kudu gede kasabaranana. Sebab dari seorang suami, dari seorang laki-laki, istri hanya butuh 5 hal. Seberapa? Istri butuh 5 hal dari seorang suami. Hiji besar, 2 panjang, 3 kuat, 4 keras, 5 tahan lama. Cicing ulah sok ngajadi ka mana mending cicing heula. Cana naon ieu cicing? Ulah sok suudzon. Ulah sok suudzon. Hiji lain kadang gede cenah. Naon jang nu gede jang? Hiji besar, 2 panjang, 3 kuat, 4 keras, 5 tahan lama. Apa yang besar? Seorang lelaki harus besar tanggung jawabnya. Seorang lelaki memang lain harus, memang besar tanggung jawabnya, maka diperlukan besar kesabaran. Ulah epes me kumeok memeh dipacu. Bongan Hamdan hayang kawin eutik-eutik mah, eutik-eutik pak, eutik-eutik mah. Heuy. Dengein. Sing kuat, sing sabar, mun bisa mah bager soleh. Masalah rumah tangga ulah waka babari nepi ka kolot. Sebab teu sakabeh kolot bijaksana, lolobana mah kolot teh mihak. Ulah komo anak bener salah ge pasti sakede. Ulah komo anak bener salah ge dibela. Saha nu tega nempo anak ditelekesakeun. Anak-anak aing, daging-daging aing, nu nyusuan aing, nu ngaheujeun, nu ngegendol. Atuh kok teh teuing. Kari-kari anak orang dipinaon, dipipisek. Ridho henteu. Tah, lebah dieu Kang Hamdan, lalaki mah sing kuat kasabaran. Tong waka nepi ka kolot heulaanan. Hareupan kuduaan, da ieu teh kahayang duaan. Ulah babarian. Ulah epes meer, ulah babarian. Teu boga masalah saeutik mah. Boga masalah saeutik pak, sing kuat hareupan kuduaan. Dengan begitu seiring bertambahnya pengalaman kalian berdua akan mengalami peningkatan kedewasaan dalam menghadapi perjuangan hidup. Sok ayeuna baheula mah meureun Hamdan memeh kawin. Kamana-kamana ge meureunnya. Tuh, polongos be. Betul? Torolong. Ayeuna mah
tinggalkan kebiasaan lama, kebiasaan keur lajang, keur bujang. Ayeuna mah geus naon? Ayeuna mah geus aya pendamping, maka kemanapun kau pergi pastikan istrimu tahu agar dia tidak merasa risau dan gelisah, agar dia tidak merasa tersiksa. Betul? Sanajan Hamdan rek saukur rek nguseup. Aya rek nguseup aya? Hah? Loba. Sanajan Kang Hamdan saukur rek nguseup, bebeja ka pamajikan, bisi aya naon, bisi aya masalah, bisi aya tamu, bisi aya naon, ari apal mah pamajikan moal jadi fitnah. Kahartos ieu teh Kang Hamdan. Kahartos Kang Hamdan. Jadi hiji tugas Kang Hamdan sing gede kasab dina mimpin rumah tangga. Jalma ayeuna lamun teu gede kasabaran loba nuruntag rumah tangga. Eueuh deui Kang Hamdan jik tanyakeun taroskeun ka kolot-kolot urang, ka ua-ua hidup anu geus ti heula rumah tangga, naon jimatna? Eueuh deui kabeh ogenan diajar sabar. Sok rek santri, rek kiai, rek rakyat, rek pejabat kabeh ogenan diajar sabar. Nu mawi ulah sok babarian. Naon cenah? Ulah sok babarian. Sing inget keur hayang. Naon cenah? Sing inget keur hayang. Hiji sabar. Lalaki gede tanggung jawab. Kulantaran gede tanggung jawabna kudu sabar. Sebab isukan di poe kiamah lamun lalaki teu sabar, lalaki lompat dina lari dari tanggung jawab, bakal didatangan ku anak pamajikanana. Kumaha cek anak pamajikan urang? Ya Rabbana khud haqqana min hadzal rajul. Nuhun Gusti Pangeran abdi. Candak hak abdi ieu ti lalaki ieu. Saha? Nu hiji pamajikanana, nu hiji anakna. Nah, sebab ieu lalaki lari dari tanggung. Sebab ieu lalaki teu sabar. Akhirna gara-gara teu sabar lompat dina masalah, menghindar. Naudzubillah. Kata insyaallah moal alami moal cekadak abdi. Surti abdi ge. Nu kaduana lalaki mah kudu panjang. Panjang naon a? Panjang pemikiran. Kade. Ulah kena-kena aa nu neangan duitna, ulah kena-kena aa nu neangan napakahna, ulah kena-kena aa disebut pemimpin dina keluarga. Yeuh, aya naon-naon mah hargaan pamajikan. Musyawarah. Oh, sok eueuh diajak musyawarah. Tara cenah cenah. Oh, si eta wungkul nu tara diajak meureun. Oh, sok eueuh diajak padami. Eta teh sanajan nya ge heueuh duit meunang kakak neangan, pamajikan cenah ngurus rumah tangga, eta awewe lamun diajak musyawarah terkait urusan rumah tangga, insyaallah awewe asa dihargaan, awewe oge asa diayomi. Nu mawi lalaki nu gagah mah lalaki nu bisa ngahargaan lalaki nu bisa ngahargaan pamajikan. Banyak di antara kita ai kababaturan nama ngahargaan, ai kabalad nama balad uli nama wani ngahargaan, ari kabalad gawe nama maehna daek ngahargaan, daek timbang rasa, daek maehna ngelehan. Bet kunaon atuh ka pamajikan teu daek ngelehan sia teh? Itu nyarekan saha sebenarnya ya? Sok geura yo, karasa teu ku kakak. Kadang-kadang orang mengalah ka babaturan osok. Cing baca pernah nulisannya lalaki. Diwakilan nyanyahoanan. So. Kadang-kadang orang Pak dina circle pagawean loba ngelehan kabalad aya pernah Bapak? Pernah. Halus. Aya idang-idang teuing jelema. Tuh.
kakak oge kadang-kadang kabalat teh geningnya nyabaran disabaran dileukeunnan osok bet kunaon ai ka pamajikan teu bisa anjir korban ta korban oce oge gantian ulah salaki bae tenang pak sakeuna dibebek ya oce oge ai jeung balad mah menihanan siling ai jeung besti mah silih injuman oh ai jeung besti mah silih traktir betul ai jeung besti mah silih beja ai jeung besti mah silih injum begitu perhatiannya ai ka besti mah nah ai ka salaki ece eueuh perhatian tuh kakuping pak eueuh duitan saya tak poinan eueuh duitan ngandung panjang pemikiran teh Hamdan lamun rek ngalakukeun sesuatu teu perihal perkara urusan rumah tangga libatkan libatkan pamajikan supaya naon ketika berbenturan jeung dilema berbenturan ieu lengkah urang ninggalkeun masalah atawa berbuntut masalah moal silih pangloh moal silih ungkilan moal silih salahkeun eta utami nama lain masalah eta teuing lain masalah pamajikan kudu nyaho ngan ketika urang menghadapi masalah dak menang duaan ieu akhirna moal silih salahkeun kahartos ieu teh tah eta diantaranya musik anu kasabaraha katilu hayu we dua aja tadi nu katilu lalaki mah kudu keras atuh ibu buka salaki pleye leuleus mulahe kosterong meunang ngaleob arek kapake moal diarah moal moal cenapa mantak lalaki mah kudu naon nu keras teh kerja terutama keras tekadnya untuk membahagiakan anak istri keras tekadnya untuk membawa keluarga ini ke hadapan Allah selamat dunia akhirat konteks dina Qur'ana Kang Hamdan ku anfusakum wa ahlikum berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah maka berjalan keduanya menusuri menapaki Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naon tujuanana kerja keras tekadna kuat bulat rek naon hayang nepi ka surgana Allah hayang nepi kana ridhona Allah sebab jalma bagja di dunia mah aya batasna. Ad-dunya la'ibun ay dunia mah tipuan Hamdan nantuna dunia mah dohirna tipuan tapi lamun kuno baroga ilmu mah baroga akal dunia teh ibro naon pelajaran bo kunaon dunia disebut tipuan sebab nu bagja bentukna bagja di dunia teulana nu sedih di dunia oge teu lana aya kala urang hidup di dunia bagja bunga aya kala urang hidup di dunia sedih nalangsa nu sedih teu angger sedih nu bunga oge teu angger bunga nu mawi dunia mah dohirna teh tipuan tapi hakikatna mah ibroh nya eta pelajaran liulil albab keur jalma-jalma anu boga akal jalma anu boga pemikiran pikiran ku Hamdan naon ieu tujuan Allah nyiptakeun urang teu aya deui illa liya'budun jadikeun setiap lengkah urang boh dina lingkungan rumah tangga boh di lingkungan pagawean niatan ibadah
ku niat ibadah eta boh di mana keur kumaha ka mana wae urang niatan ibadah muga-muga urang kabehan nepi kana derajat takwa. Hayang bagja, hayang asli hayang bagja sok teangan duit tong eureun-eureun tapi pepeujeuh ulah ngarep-ngarep katenangan sebab ari hate tenang ngomong lain ku duit lain ku harta tapi ku katakwaan. Pek bapak rasakeun nyekel ku nyekel nak duit boga ku boga nak duit anggar teu hadir tenang teh sebab ketenangan itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang telah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketika bapak ibu balik mawa duit tapi sesak ngabohong dan moal tenang bapak ibu mawa duit ka imah tapi sesa ngabohong, sesa main selawat gara-gara loba HP bapak-bapak kawani suara anak tuh begitu dibawa duit ke imah teh ternyata tidak utuh. Kamana sawarehna pakai ngabohong, kamana sawarehna pakai ngumbar nafsu, ngumbar syahwat, minuhan nafsuna, minuhan syahwatna, minuhan kahayangna. Akhirna anak pemajikan dibere sesa tenang hate moal Pak. Tanya kiwari tak kanucan salat isya aya eueuh nyaho ieu aing beungeut geunuk. Tanya tak kanucan salat isya tenang moal hate. Itu menandakan orang tidak bisa hirup cicing dina salah Pak. Jalma moal bisa hirup cicing dina salah. Fitrahna jalma mah cicing dina bener. Di mana? Dina agama Islam teh cek bahasa urang mah nyerah. Matak jalma mah kudu nyerah. Arti nyerah di dieu nyaeta laksanakeun parentahna, jauhan laranganana. Cek ua ajengan mah kudu indit anjeun, kudu leumpang anjeun dina parentah Allah, kudu cicing anjeun dina larangan Allah. Takwa eta. Salaki indit darek takwa, salaki neangan dek usaha dek dagang takwa sarua eta ge hamdan. Lain ungked-ungkedan wae takwa teh lain, tapi termasuk hamdan neangan kifayah. Kang Hamdan menjalankan kewajiban seorang suami, bentuk tanggung jawabna itu adalah perbuatan takwa kepada Allah. Sebab ku Allah oge diparentah. Numawi hoyong tenang ibu asli yuk usahakeun hirup teh sing bisa takwa ka saha ka Allah. Sangkan urang bisa tujuan hirup urang kabeh hayang bagja, hayang senang, hayang tenang. Betul? Loba nu senang tapi teu tenang. Dan numawi penta ka Allah. Ketenangan hirup ku jalan takwa ka Allah. Kama qala Syahrukan. Tujuan kabeh hayang senang, biar ka kota geda hayang tenang. Tujuan kabeh hayang senang, biar ka kota geda hayang tenang. Padahal sadaya ge paham diri bakal tentrem tur ayem. Tujuan kabeh hayang senang.
lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban oh mere beja kabaraya kong lari jati diri sadayana hamba kuduku maula ka Allah datnu maha heman tujuan kabeh hayang senang nyar ka kota geda hayang tenang padahal sadaya bepaham diri bakal tentrem tur ayam tujuan kabeh hayang senang bedil gitu ya. Bo lamun salakina ngajalankeun kewajiban takwa. Pamajikanana sarua tumu taat kana kewajibanana takwa eta oge. Salakina takwa, pamajikanana takwa, maka bener cek Rasul arbaun min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu sholihatan. Bo lalaki bakal bagja lamun boga memiliki mibanda pamajikan anu soleh. Pamajikan anak solehah salakina soleh tenang moal picerewedeun moal piomongkeun moal pihewaeun moal picungureun moal. Nah itu maksudnya mereka harti gitu. Iya. Mana aya rumah tangga teh geuning hayu we pi omongeun aya. Teu eureun-eureun. Aya. Sakitu salaki geus kurang kumaha nganasehatan ka pamajikan. Hayu we pi omongeun aya. Cek salaki ulah sok unjak anjuk sia ka bajing teu beja aya tukang anjuk teu beja aya. Tapi cek salakina kuat ngagerung kana jadi pamajikanana. Deuleu awak aing ieu deuleu kusia deuleu. Yo awak aing begang lain kuloba begadang tapi na mikiran hutang pamajikan nginjem kabang. Nu usaha nu meyakeun asal lieur parusing mikiranana. Nu diturut ngan saukur kahayangna. Lain sugan aing jelema di dinya. Cenah. Dulu nyengcle sorangan. Asa ceu iyah eta ceu iyah lain. Nu diturut ngan saukur kahayangna. Pamajikan hutangna di mana-mana kiridit PMM MBK jeung Kosipa. Bo, ibu seorang wanita soleha neng Yulianing sih, seorang wanita soleha dia akan memiliki rasa malu kepada suaminya, takut suaminya tidak ridho atas apa yang dia lakukan, maka dia memelihara rasa malu. Tapi kang ngomong jeung salaki ditutupan bahamna ku tungtung tiung, osok ece gitu osok. Ngomong jeung salaki kitu osok. Saking ku gede ka isin kitu. Kumaha cek ece. Bisa cicing enggak? Ya, cek. Saya rek seuri mah seuri. Ngan ulah bari nepakan tonggong batur. Tinggal ieu, Pak. Awewe malah mun seuri teh kitu. Wah, pak.
kumaha cek ece Pak naon dia pernah eta pamajikan kakak ngomong gitu pernah nyapanya tas di mana wayah ge karang datang tas di mana naon sia teu boga beuteung gitu Bo awewe pamajikan solehah mah gede ka isin bisa teka pake ku salaki oge nu soleh mah sok bari udud pecet sabiasa tong di pareuman ududna entong pupeja pupeja entong sok nya daripada tunduk kan karek bisi meulem samping bapang ke salah satu guna naon sarung itu adalah untuk menutup burung itu nyahoan aja sarung itu pengendali burung betekok udah belajar biaskeun wae kiih ya kadinya geura-geura bohong jadi urang teh kudu boga kaisin salaki oge salaki nyap alhamdulillah gitu sebagai seorang yang memimpin keluarga anu saleh dia tidak semenang-menang tidak semena-mena melainkan utamana ngudag ridho Allah sebab dia yakin apa yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat gitu tuh komitmen dua nama mulailah berkomitmen untuk menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Ketika kalian berdua menjadi pribadi yang soleh dan soleha, yang merasakan kebahagiaan bukan hanya kalian berdua, orang tua pun akan merasa bahagia. Gampang merek kolot mah ahamdan, gampang mulang tarima ka kolot mah. Tembongkeun we rumah tangga urang teh naon regeje tembongkeun rumah tangga urang teh adem tentrem ayem moal adem moal tentrem moal ayem sepanjang hidup duaan teu ngalaksanakeun parentah Allah gitu. Batuk minum kalpanak hilang tenggorokannya Membawi da tujuanna ge rek ngabagjakeun nya alhamdulillah keras kemauannya untuk membahagiakan orang tua mantak lalaki nu soleh mah moal wani ngahina pamajikan moal wani ngadolim pamajikan konteks cek hadis rasulna wala tadribil wajha boro-boro neunggel wala tuqabbih teu meunang urang nyela atanapi moyok ge teu meunang loba korban horeng di dieu asa diuyahan teu meunang nya ulah komo tunggal teunggel kanu jadi pamajikan haram eta teh teu meunang denge kuntah buku manehna ulah tunggal teunggel tah kanu sok haok kadua gaplok dangukeun eta anu wani cuprat-cepret cubak-cabok kanu jadi pamajikan nanti isin perang dicabok ai puting ditumpakan vulgar ieu bahasa tapi cik pikiran ku hati anu alus isin tuh sebagai laki-laki urang harga dirian kumaha tadi na beurang dicabok puting di emplod coba ka era dipoyok di tagening tapi gambaran jalma iman mah moal kitu tah lalaki moal bakal mirosea atanapi sawenang-wenang kanu jadi saha pamajikan lamun boga ilmu kunaon lalaki sok salah lengkah
eueuh nu nyaangan hate matak sabarna mah wajib ngaji mah nu ulah eureun ngaji mah lain ibu-ibu ieu lain lalaki majlis taklim teh kudu mah pinuh ku lalaki kudu nama atuh ngeusupna bari ngaji teh masuk ke alasan yo ayeuna mah majlis unggal madhab aya nya pasantren unggal lembur subur ayeuna mah hampir di urang di Jawa Barat di dieu eueuh hiji daerah anu teu kaancrikan pasantren pasti aya ngan pertanyaanana urangna daek tah henteu mulunganana Pak Bo mi HP ka urang dieu lamun bener ece resep ngaos resep pengajian mi HP sakumaha ece bapak resepna ka Ustad Ruhai mi HP sakumaha ece bapak resepna lain masalah pede Sudin saya sakumaha bapak teteh kakak resepna ka Ustad Ruhai mi HP nu kudu diriung-riung di pinuhan majlisna dituturkeun ku urang pituturna pituahna di amalkeun ilmuna nyaeta kiai satempat sakumaha ece resepna betah jeung Ustad Ruhai keukeuh nu kudu dimuliakeun nu kudu dikupingkeun pituturna nyaeta kiai satempat sebab yakin gede keneh jasa guru ngaji jeung kuring ge sok atuh jak pula maka dia ge pedah we diondang tidak rengekeun sote pedah we diondang jak kamari aing ngalewat ka dieu eueuh nu nanya tapi guru ngaji geus pasti nu sok ngawuruk Iqra tuturutan juz amma nu ngawuruk fikih di dieu sapopoena ditajuk di pasantren di madrasah eta nu sabenerna mah nu ku urang kudu dimuliakeun kudu jasana ada enggak ada makana eueuh nu ngahalangan urang teu indit ngaji ai lain sangheuk mah makana eta salaki eueuh lamun teu ngaji murut berarti bejakeun ka salaki eueuh lamun teu daek ngaji indung kepala lindung aki ngalabelut kaduhung aing kaduhung gableg salaki kanu burut naon sing ngalakuan burut ka aing teu burut mengaji ka ditu tuh nah salaki kudu pinter sebab lalaki mah Kang Hamdan pemimpin rumah tangga arek kumaha ngurus rumah tangga teu boga ilmu lamun salaki bodoh punten lain ngahina ieu bahasa ieu mah keur mugakeun pola pikir Pak punten ulah salah kaprah pan pernah abi di Japri Ustad ulah sok bina-bina ting cenah ngaji teh mun sok ngahina cenah kudu bodoh Sudin dengekeun pan si itu lagi dina medsos ngomong lagi mata IG engke cenah ku YouTuber ditepikeun itu lain ngahina kanu bodoh ieu mah dalam rangka motivasi keur muka pola pikir ulah betah cicing dina bodoh ulah ngalap cukup ku ilmu nu aya betul tah mantap kolot urang ge baheula zaman eueuh listrik tarae kok ngaji leres teu Pak kolot urang baheula urang dieu can aya listrik tajub jauh tapi daraek datang ka tajud betul daraek ngaji betul bukti nah nepi ka poe ayeuna urang kabehan ngagem kana akidah Islam jasa sah coba eta kolot urang baheula nu ngaraji nepi ka urang ayeuna kabawa Islam betul nepi ka urang ayeuna alhamdulillah ditakdirkeun dikeresakeun ku Allah urang jadi umat muslim itu adalah satu keberkahan sebab kolot-kolot urang baheula daraek ngaji daraek neangan ilmu tah tinggal urangna ayeuna daek henteuna ieu mah urang listrik aya cai ngagolontor ka imah naraek baheula mah boro naek eta cai ka imah urang dieu baheula lamun mandi ka mana Ciputat
ngajingjing ember kan. Urang dia baheula mun rek marandi ngajingjing ember. Laju kapan mulang ti saya teh make andung sakieu menak ustad. Ustad. Sugan ustad atuh cukup aing sarurek mandi dusun. Laju aya di nu eta teh ageun salah lengkah geuning gara-gara naon? Tas mandi teu ditiung aya ustad cenah kudu ditiung anduk di udar pake niungkeun hulu. Ai hulu ditiungan ai bujur kana mendi. Urang dieu baheula mun mandi katampian ka Ciputat ngajeringjing ember balik mandi teh nu ngajingjing kompan ngajingjing ember nya kitu. Ayeuna mah cai nyorolo ka imah naraek sorangan betul. Kudu nama cek aturan mah cek teknis ieu mah berbicara secara teknis urang kudu leuwih taat ieu urang. Betul. Mun ngarah kadinya mah borak kayaning urang dieu baheula boroga WC di imah. Kamarana eta ngising? Tahu geuning kepaciringan. Cek pamajikan aing bingung amat penting-penting mulas asaku badaringung mun tengah penting mulas are kapaciringan sieun lamun sorangan kuniang salakina bari hade tercimbut nyai teu kudu bingung geura nyokot keresek wadahan kana keresek lamun beres alungkeun ka kebon batu budak ieu di Neglasari puting-puting perang tai baheula mah ti kulon kawetan beulewer ti wetan teh beulewer kop mimin jeung sia kumaha cek wati sok iis ke maneh bagian maneh bleng isuk-isuk ibu-ibu kacari mari marawa gerohaneun tiga tai aing eta. Nah geuning apal pan keresek na hejo. Eta Kang nyangsang dina tangkal tundun aya, na tangkal jambu aya. Eta fenomena budak ayeuna moal apaleun bagaimana rasanya ngisingna keresek moal. Mereka tidak akan tahu bagaimana sensasi ngising dina dipincuk ku daun tales. Mereka tidak akan pernah mengalami momen di mana masa-masa kita ulin ngojay di walungan barengannya. Sugan aya kitu eta nu keureuneuh. Pot Mang Junet ublad abled. Nya. Mang Osin. Mang Osin ulin jeung awewe jeung bikang. Atuh awakna jibruk. Awak jebrok le jibruk. Awak jebrok Mang Osin baheula bulu jabrig lengkah jebrak tapi eta ulin naon eta budak batur geureuneuh jah henteu baheula mah jasieun ulah komo kitu eta urang adak leungeun jeung bikang teh aing bisi keureuneuh baheula mah sieun jasa kiai nya Gusti nu agung laju cek babatuna teh sia kaboga wati nya mah aing lambung kawin jeung si wati sieun baheula mah eta urang dijodoh-jodohkeun kitu nya ai he eta barudak ngora barudak lalaki teh urang umuran Mang Osin kieu ya baheula teh mah nya urang zaman sakola SD naon pagawean ngangon embe umur SD umur SMP teh pokolot di serana embe barudak pamuda bareng kemana ayo ngangon embe ayeuna mah lain kemana ngangon embak ngangon embak Entah ulah poho cek tadi teh urang lamun heuleuh kana fasilitas kiwari mah urang asana teu kudu ngedul ieu neangan ilmu keur naon urang kudu boga ilmu keur ngolah ngaheuyeut rumah supaya teu salah jalan teu salah lengkah naon tujuanna ahamdan keur ngudag ridho Allah jalanna aya dua aya ibadah mahdoh aya ibadah goer
mah eta teruskeun Bu nyer saya juga nu dendam ka aing atuh diinum udah ayeuna cai herang doang lain cenah cuma osin cenah ustad ieu cenah hampura ngadadak ieu cenah pamasan masyarakat soalnya cenah masyarakat cenah nu pada itu rame cek aing ngaji hayang rame ai parab cai herang anu kaopat Kang Hamdan lalaki mah kuduku kuat ayeuna gede panjang teu kuat erek di arah mah nya gede nya panjang nya keras nya kuat naonna ieu Kang Hamdan kuat iman emot indit ka mana wae hidup di imah aya ngadaguan usaha di mana wae hidup di imah geus aya nu ngarep-ngarep kada sing kuat naonna keimanan memang cek bahasa mah rumput tetangga lebih hijau ajaran pakai kacamata koneng jadi ulah kabawa ku hawa nafsu neng oge sing emut salaki teh balik pagawean teh meureun bisi salaki teh di luar teh meureun pono aneh atawa Kang Hamdan teh mulang gawe teh meureun aya nawaran apem bisi ieu mah bisi salaki teh mulang gawe teh aya nu macem-macem aya nu ngaroga hala aya nu ngaganggu ngagoda tah urang sebagai pamajikan kudu jadi obat penawar ke salaki supaya salaki balik ke imah tenang tentrem dia tahu kemanapun dia pergi dia tahu kapan dia harus pulang dan kemana dia pulang. Jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Aku takut sayangmu terbagi, aku takut rindumu terganggu pada orang. Cukup saja, jangan sampai di luar rumah sana. Ada tulai. Cak, cak. Atuh ieu masalah ki balik ka imah geura katempo pamajikan boro-boro jadi penawar. Katempo teh pamajikan kur. Kot ditoker ku salaki nyi hudang sih hudang jeung salaki ku maca kocok. Sabaraha aya. Aya eta ka modelan kitu aya. Bedil. Tapi karena kita nama memang capek sih pamajikan yang ngurus imah. Oh capek. Ih, lantaran eta ngurus imah pamajikan mah eureuna ka. Engke karena sakuliah nih geura. Jadi beresan di tengah di dapur nambru. Beres di dapur di hareup imah ngalayah ambalaya. Eureuna bikang mah pagawean. Eureun digawe teh lamun peureum. You must believe me, okay? Yeah. Alhamdulillah. Ibu molor. Hartina bisi engke urang balik ka imah pamajikan keur sare, tong ambek damehna ge sarua capek. Capean sarua. Uyuhan awewe telinglung eta dapur sumur kasur mata kunon awewe tereh kolot gitu kan tidak ada penyegaran jadi circle nate memang membosankan betul gua mah cete nganuhunkeun kilang kitu ge awewe capek. Pernahkah ibu menerima rasa terima kasih dari suami? Saya ngomong sing jelas sing jantan. Pernah ibu nerima penghargaan ti salaki. Sugan cek salaki, mama.
Aku tidak mampu memberikan sebongkah berlian, tapi ini hanya untukmu. Aku hanya mampu memberikan setengah gram saja. Iya. Sakit aing menang engkek-engkek kan ya. Oh. Iya. Sebagai bentuk terima kasihku kepadamu. Iya. Oh. Bibi ikut ega. Cincin lahar. Oh, henteu atuh akang teu mampu mere 1 gram 2 gram, teu mampu. Bisa teu akang mere bahasa. Jang, nyai. Hampura. Akang teh can bisa ngabungakeun. Da lain teh hayang akang teh heueuh, sebenarnya akang pulang gawe teh akang lain teh hayang, akang oge dahar di restoran teu boga duit. Sabar bae nyanyi. Ai jelema sabar mah insyaallah bakal senang. Cek pamajikan Mekah, kira sabarna. Atuh sabar bae nepi ka modar. Atuh ho sabar bae. Dia nanyakeun keneh mah teu sabar. Itu. Laju eta pamajikan nu cager mah kieu, Kak, ulah loba omong kakak meje. Ieu mah asal kakak balik geus nuhun kami mah. Atuh kakak inget keneh balik ka dieu. Nyai mah geus nuhun. Pokona mah ulah komo kakak moal emas berlian segala rupa heng maneh heng tek bengek biak tek tinggal bengek mah. Ulah komo kakak moal tek moal bengek, kakak balik tinggal moal bengek lagi geus bunga kami mah. Bu. Aya eta Kak pamajikan mulai kieu aya. Asana urang boga pamajikan mulai kitu mah hiji geus mangseg. Atuh hiji ge seubeuh eta mah. Ieu mah keur mah hiji-hiji mah. Salaki balik make salon pasport nyanyi. Teu nyaho salaki teh asup angin meureun nya. Atuh asup angin. Bareng salaki balik teh kumaha? Aiwa ambek hareupeun salaki mah teu wanian ieu eta pamajikan. Teu wanian dari segi gablog. Kumaha? Atuh di dapur bari babaung manehna. Ngecebrak teu kadenge na mah. Lamun kadingali ku Akang Hamdan eta diwir pamajikan. Ngacaprak nu pamajikan. Lamun katingali mah kieu eta ngosin. Ece mah ngareunah seuri. Anak aing mah di imah eraeun empok. Nah, eta teh maksudna Kang Hamdan nya. Salaki balik tos ti pagawean, tos ti panyobaan keur ngahirupan rumah tangga. Kasampak majikan keur capeun silih maklu. Silih ham. Eueuh deui ubar rumah tangga mah silih. Sok rek neangan nu bener, eueuh nu bener kabeh. Sok ek neangan anu bersih, eueuh nu bersih kabeh. Sok macak eueuh deui ubana silih hampur. Oh teu dihampur aku aing. Pamajikan heulaan sare, capeun meureun heueuh si nyai. Rek dicape kumaha atuh Pak pamajikan mah jika dapur loba gerohaneun sok ka WC susuha si imah dia kasih non kaburuan ngalaya sapua tengah imah beresa. Ayo batu maka tempo calangap eta masih mah make masker. Eta tinggal hiji deui ieu kopi di urang can leungit si eta horeng. Batur mah bersih tuh. Si eta mah can leungit urang kopitna. Matak silih hampura gitu
Neng Yulia, Neng Rani, itu namanya gitu protes. Neng Rani, ya, apal yo, salaki wanci balik nya, biasanya saya asok tas asar mulangnya. Terus, ulah sok hejo cokor awewe mah. Apa hejo cokor apa? Laladog. Apa laladog? Yo, sing nyambung heula cicing. Menjedog heula. Ya, urang nurut heula. Awewe mah ulah hejo cok, ulah hejo cokor, kudu pondok suku. Lain berarti ece kudu ngeyepak. Ulah indit lamun eueuh ridho salah, eueuh izin salah, eueuh keperlu. Iya mah teu geus mandi. Gerengseng naik kana mio, aya sen ke kanan belok ke kiri. Giliran salaki balik pamajikan eueuh di imah. Ka mana si mama? Teuing dah tadi mah ka kulon cenah. Barang salaki pamajikan datang, terus mana mah? COD. Horeng tas naon? Tas COD. Kudu apa Neng Rani? Wayah naon salaki balik. Buru-buru tak urang. Ulah ka mana-mana. Kudu geus aya di imah. Supaya naon? Salaki balik manehna pangheulana ningali adalah obat penenang keur jiwana. Sebab istri itu disediakan, diciptakan ku Allah sebagai inisiasi untuk cenderung kepada ketentraman, ketenangan. Gitu. Menawi pastikan salaki balik pamajikan aya di imah. Kartas. Salaki balik pamajikan geus aya di imah. Bila perlu setengah tilu Neng Rani imah ku cihaneut meh morolok ka daki kabeh. Beres mandi jangan lupa pakai sesunyit. Keur salaki mah teu naon. Lamun kaluar mah geus ulah teuing. Gitu. Urang rek nyapakeun salaki. Sing memikat ka salaki. Wih, rek datang salaki teh pake sesunyitan. Kapan ieu beang kerokna eta? Seperti nyahoeun. Loba pengusaha sukses rungkad gara-gara naon? Gara-gara kacang. Pejabat rungkad. Kunaon? Ku kacang. Tuh. Endak Neng Rani ge sarua kitu. Tapi yang kerokna. Datang salaki, ayah, alhamdulillah, salamnya. Ulah loba omong, omong, kasalaki mah, berek heula cai, geus seureum nginum, karak urang, capek ayah, bade imam heula, bade ibadah heula. Kumaha hasil, kumaha ya? Setor. Aduh. Bo. Ibu. Jadi pamajikanana tigin kana kewajiban, salakina oge tigin kana kewajib. Ketika dua nana tigin kana kewajiban, ngalaksanakeun kewajiban masing-masing, maka secara tidak langsung hak keduanya terpenuh. Tidak ada yang didolir, tidak ada yang ditelantarkan, sebab dua nana tigin karena kewajiban, otomatis hak kedua anak oge terpenuhi. Nu kalima tahan lama. Naon nu tahan lama teh? Kasih sayang. Jangan pernah berubah. Nu kadua na tahan lama niat ulah rob. Lamun nu kahiji tadi niatna niat nuturkeun sunah Rasul. Nu kadua simoga arah rumah tangga teh. Wa taqsira ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, niat nyeureurkeun umat Rasul. Mata tujuan rumah tangga nu kadua teh salianti urang nuturkeun sunah Rasul, memperbanyak umat Rasul. Dengan kita
Nah, berapat eta. Dengan kita memperbanyak umat Rasul, maka cek Rasul, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku akan memanggakan kalian nanti di hari kiamat. Teu, mata jeung saha? Jeung Rani engke Badami. Tuh. Boga anak 12. Pan abi kayak kakarak tilu cek. Gitu. Aing aja mah loba kan ieu ternyata anak kakarak dibere tilu ku pangeran. Gitu dikersakeun teh gitu. Ulah heula awak kuring leutik cek. Leutik-leutik dicabakan mah gedean. Mawi niat nyeureurkeun umat Rasul. Mawi tazawwajun nisa waludal wadud, nikahilah olehmu perempuan yang walud. Naon walud deh? Subur. Naon wadud? Lemah lembut. Kenapa harus lemah lembut? Karena anak itu lebih banyak interaksi dengan ibu, dan ibu adalah madrasah pertama untuk anak. Gitu. Baik wanitanya, baik pula turunannya. Ruksak awewena, ruksak turunannya. Na'udzubillah. Gitu. Nu katilu tujuan nikah teh adalah ngarep-ngarep turunan anu saleh. Waraja'a waladun saleh. Eueuh deui tujuan nikah mah Hamdan ngarep-ngarep turunan anu saleh. Ngarep-ngarep turunan anu saleh. Nu mawi ye komitmen duaan. Ulah silih andalkeun, ulah silih tuduh, ulah silih ulah silih naon cenah? Ulah silih kamu. Ulah silih tuduh, ulah silih andalkeun gitu. Nya, tapi kudu saling mengisi. Naon cenah? Kudu saling mengisi. Bo. Anak keur leutik keneh, capek teu kolot. Anak keur memeujeuna liur teu? Meujeuna biayaaneun puyeng. Nikmati, naon cenah Bu? Nikmati prosesna. Nah, sebab eta anak secara tidak langsung ternyata hidup ini singkat. Anak ogenan kebersamaan jeung kolot singkat. Setelah anak kita dewasa, perlahan dia akan menjauh dari lingkungan orang tua. Seiring bertambahnya usia anak, dia akan mencari lingkungannya sendiri, dia akan mencari dunianya sendiri, dan dia akan mulai bergaul luas. Kemudian dia secara perlahan menjauh dari orang tua. Puncaknya ketika anak berumah tangga, disitulah dia lepas dari pengawasan orang tua. Akhirnya ketika masa itu tiba, kumaha cek Mang Osin, baheula mah kamar ieu teh rame aya si AA, baheula mah kamar ieu teh rame aya Neng Rani, waktuna dahar diketrok aya keur ngarengkol, waktuna naon ngariung aya tuh, waktuna ngaropi araya ieu mah geus arareuweuh mah nalangsa. Jangan sampai ketika kondisi itu datang urang teu siap, Kang Osin. Jangan sampai ketika kondisi eta datang Pak, urang sebagai kolot teu siap. Nu mawi kewajiban kolot adalah mendidik anak tilu tingkat. Lamun urang bener-bener ngarap-ngarap turunan anu saleh, sakurang-kurang cek Kanjeng Nabi, adibu auladakum ala salasi khisolin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Qur'an. Didik anaknya supaya cinta ka Kanjeng Nabi. 2, didik anaknya cinta ka turunan Kanjeng Nabi. Nu katilu, didik anaknya cinta karena Al-Qur'an sampai dia menjadikan Al-Qur'an pedoman hidupnya. Kama qala santri.
syair namanya kehartos ente kehartos ente lamun anak jauh di agama anak tepaham kana agama kasihan ke Allah akhirnya kolot ketika jalma mangsa awakna tuwala kaya kol jalma maju ka kolot geus rempo anak kuluna mah jadi tulang punggung kolot kudu geus tenang hening nya kolot kudu mah geus tenang hening segala ieu itu dihandle ku anak segala ieu itu ngandalkeun anak teu saeutik kolot maju ka kolot tanaga geus beak hantem we diguna sika naha anakna doraka lantaran tadinya teu diwawuhkeun teu dikenalkeun kana Al-Qur'an memawi eling-eling hei dulur ibadah ulah cam mumpung hirup samemeh awak dibungkusku memeh datang mangsa eta urang kudu bisa ceurik ketika kolot aya di jero kubur dia bertanya kepada malaikat wahai malaikat kenapa kuburanku wangi kenapa kuburanku terang kenapa kuburku luas kubaca malaikat itu karena salah satu dari anakmu berbuat amal soleh hingga pada satu ketika wahai malaikat apa yang terjadi kenapa kuburanku berbau busuk ini kubur teh berbau busuk alabatan bangke nu pernah kacium di dunia deui pang bau-bauna pan bangke jalma sok ulah komo naonna bangke awakna karak kekeongeun geus ongkolok-ongkolokan urang ngambeuna eta we kaos kakina ambuan ku ece sok jelas kita boh sebelum saat itu terjadi ketika urang geus ikhtiar diwawuhkeun ka Kanjeng Nabi geus diwawuhkeun ke tempat ibadahnya tadi ajak ke masjid ti urang geus anak hingga Allah memanggil kita selaku orang tua balik maneh cek Allah baik tidak kita orang kudu naon kudu balik rek anggeus rek henteu tugas urang salaku kolot ngedidik anak balik wayahna kudu balik tinggal urang nempo hasilna di jero kubur alus didikan urang ngocor ganjaran ka kuburan goreng didikan urang akibatna bakal katarima di jero kubur anak teh adalah investasi urang dunia akhirat anak nu berbakti mah ulah komo urang geus maot hirup keneh doa menjadi anak nyata karasana bilit ke mana anak singit ngaran kolot cicing di mana anak harum ngaran indung bagja dulur-dulurna tapi ulah komo geus maot hirup keneh ge indit ke mana anak dicarekeun diomongeun ulah komo batur kolotna ge eraeun ulah komo kolot batur gini jadi tetanggana eraeun naudzu erek ibu boga anak kaos kitu ulah komo dulurna tatangga nawe eraeun ketika teu ngaku eta masalah tetangga abdi cing tega teu ibu boga anak begitu-gitu tega ibu boga anak begitu-gitu salametkeun cek salametkeun kade ulah putus asa doa indung keur anak mah seperti doa nabi keur umatna kade ulah saparan-paran ngadoa teh ulah salah doa sing alus doa teh keur anaknya nya mata kahamnan sareng neng eta sing alus doa anaknya keur anak supaya naon supaya urang boga anak dzurriatan sholihatan qurrata ayun anak teh sing jadi qurrata ayun sumber kebahagiaan orang tua lain kalaka jadi fitnah ka kolot lain kalaka jadi aduun musuh nyata keur kolot naudzubillah min dzalik sehingga kolot anu geus teu wala kaya leuheung di dunia peurih bisa naon bisa ikhtiar di dunia mah sapeurih-peurihna di dunia aya keur ngalengkah keur ngadangdanan jalan hirup tapi lamun jalma geus maot aya di jero kubur rek naon dihadean iwalti naon minta tulung kanu hirup ingetkeun nu hirup keneh lamun nu hirup keneh ingetkeun kanu di jero kubur dia akan beramal soleh dan menjaga ketaatannya
Tapi lamun teu ingeteun apa yang terjadi, nanya kolotna ka malaikat. Malaikat, aya naon? Geuning kamari mah seungit, ieu mah bau teuing, nepi ka bau na teh alamatan bangke nu pernah aya di alam dunia. Wek-wek teuing ieu teh. Sesek-sesek teuing ieu teh, poe ieu teh cek ahli kubur. Kumaha cek malaikat? Itu karena anak-anakmu berbuat maksiat kepada Allah. Mendengar adzan dia cuek. Neangan ilmu tepati beuki. Dunia diudag, akhirat dipopohokeun. Maka jalma-jalma nu kieu sarua jeung teu mulang tarima kanu jadi kolot. Lamun bapak teu bisa nyenangkeun kolot ku harta keur hirup baheula. Lamun bapak ibu can kaduga ngaumrohkeun kolot. Lamun bapak ibu can kaduga ngahajikeun kolot sebagai bentuk mulang tarima. Tolong jangan sakiti hatinya dengan ucapan dan perbuatan. Kahartos ini? Asli kahartos? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada